tampanan senjata tamang kahyangan utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang Gatot Kaca temungkeun diri maneh jahat ieu uing Gatot Kaca sia kurang ajar tiba heula sia mah sok kabobodoh kitu niru-niru Arjuna Gelis Iraku bade lali Geuleuh kunyuk lamun uing disebut kunyuknya meureun ngomongna oge bonon bonon teh lain anu tina ketan dibubukeun make cai geus gulai di jerona make gula terus di daharna hanut-hanut mana wiwidi sareng Ridho Gali naon da sanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat Nyai dek naon jahat bade nyobian eta sagoronyol kunyuk cuma tak kabangsat dek nyusu sia kunyuk atuh naha eta meni dibele-bele sampaikan aku menjadi merangsang Alisya nyingkah aing dek gunakeun tamang kahyangan bangsat Gun Agun tamang kahyangan tampan lang pekang perang we jenang kahyangan tumiba dateng dada Raden Gatot Kaca. Watekipun Gatot Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah timah parungu. Tamang kahyangan milai sapisan. Wangsul deui kapanggonan Dewi Permoni. Waduh hebat Batur, ngaburi Nyai Batur. Tamang kahyangan mulang deui, Gatot Kaca hidup perkasa. Hidup perkasa, hidup Batur, hidup. Gatot Kaca hidup.
Syahangaran si lain abisnya Bob tutup poli modar sia mana syahangaran aing kalah wedding oh aduh sebelah buat gebrak keras itu nah benar dikasih apa kan bujurna ngaharewos euy berut cenah Wilujeng tepang ngalangan terus dari mana naonana Gatot Kaca kuring yang mitohana modar sia ku aing mah deuk dipateni deuk dipaten sok hayangnya sok sia urang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu jadi dupi kakanektur teu kedah laporan kumaha gelo sia make jeung konektur ai sia kasebelan ai eta irung atawa surutu nya surutu aya eta dina bujal dina beuteung teh bujal baso kalau sia campelak cuman taka aing mah teu ridho beuteung bujal disebut baso ridho nage lahir batin dunia wal akhirat modar sia tampana sia jengker sia bales aing bales sebulan gelo sia kurang ajar abong kana ka jelema pahatul alis abong kana ka jelema wah kabogan najong mun sasangkeun kurang ajar si abong beunghar abong kanu miskin si abong kana aing mah jeung tibatan ngalawan anu kitu mending hade ngarehan maneh permios kasadayana tobat teuing jaya minangrit kaula Gusti sanajan dipaksakeun ge moal kuat wayahna balik tuturkeun nyai kajenteng didakwa ku dewa kajenteng dituntut ku dewa Gatot Kaca kami deuk balik mangsa modo deuk dibikeun deuk moal kumaha nyeun Sedayana sih. Nuka kaler, nuka kidul, nuka kulon, nuka wetan, nyela bumi. Patamuar kaya kapagar sih 24 sih. Ya. Mabur kulan sadayana oge gan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nu kagungan. Aduh, mun teu aya abdi. Ya sia ulah kitu tah ngomong teh. Nya. Hah? Ngomong ulah kitu. Murtad teh. Nya. Mudah-mudahan mun aya abdi nanti. Masararea we, kersana nu kawasa nyelametkeun. Heeh, kitu jero-jero nama. Maksud mah
mangga tuh orang traska peringgandani bae ayeuna kianan wala itu tinggali naon duh sia meuni kana kursi duk-duk kitu aduh saha euy tuang Rama paman sumping paman Arjuna dibarengan Maharsi Kumayana bisa jadi ngadu wala jasa jadi da pinter tamang ngaduna teh wah cilaka kumaha upami tuang Rama paman maksa jika nagis mua bisa kumaha lamun seug maksa teh mapot mua bisa mertahankeun sedengkeun di Rama paman aya anti nu bisa misahkeun kre antara kusumah tina kulit kaula naon pancarobah lamun deketna sameter ka diri kaula ieu baju coplok baju logor ayu nya acek abdi mah kieu sareng tibatan acuk disangakeun mending ieu we ikat pun lanceuk ka itu nya sami keneh naon da aya ge tara ngameucai da itu nya sia teh mending hina-hina teh ka aing teh teh dilawan da dulur deui lawan we wani sabar hate sabar tuani mah tuani we nya Gatot ulah kaget ieu jeung paman maneh wani-wani nangtang ka paman maneh jadok Rama guru tepi ka kokoer di alun-alun sok senagara bebeja ka Arjuna kitu cajeng ieu kunyung dempo ieu jahat Gatot Kaca ya aing Aswatama datang deui maneh wani nangtang karakan Dipati Arjuna teh nya agan teh jijeunan bisa jadi da wala ulah kaget Gatot Kaca Arjuna penuh daya papana